sok. Ngaran Ece saha? Lina. Agamana? Islam atuh. Geus ya. Tanggal lahirna moal. Heueuh. Berha? 20 07 1995. Eta data jika naon? Duka tuh abdi ge seu kamanatan ku Pak RT jeung bantuan di pamarentah meureun. Oh, gitu. Meureun KBG di data meureun. Nah nya atuh Ceu. Nuhun atuh Ceu, bade lanjut teuing ngadata. Heeh. Sampurasun. Rampes. Nonton. Keamanatan ku Pak RT piwarang data masyarakat. Oh, mangga pon cari ke lah. Mungkin data Ceu. Ngaran Ece saha? Ai. Mana Ceu? Islam. Tanggal lahir. 07 04 hiji 8884. Nanti pon. Tos Ceu. Yes. Iya jika naon di data. Keamanatan ku Pak RT Ceu jeung bantuan pamarentah meureun. Oh, nya. Pun malami Ceu, bade lanjut ngadata deui. Oh, nya mangga pon. Ayo Ceu. Nya. Din, mama ya tuh. Tuh ayah itu ke kebun tadi angkat. Deh, ya pun kadata mama Udin. Ini tiang mah. Teh aku Udin atuh. Teh Udin di tiang lama nanya. Ya. Sampai jeung budak hayang lalap. Naon yang mah suka kebon, keur ngabrag. Anu nih nayangan. Saha? Teh Epon. Naon yang emak? Dek ngadata cenah. Teu boga hutang mama, teu boga hutang. Jeung Pak RT cenah. Oh, yang sayo tuh, yuk lah. Ayo. Tang, bening datang saat teng lila tadi nungguan wae. Aduh, telepon hiji tadi. Bari naon neng ka dieu? Keamanatan Ceu, piwarang ngadata. Oh, butuh bata barang hiji obatan neng, butuh barang hiji bata. Ai barang keur. Ngadata Ceu. Nya tuh mangga sok candak we candak batana. Abdi mah rek ngadata euceu, lain ek minta bata. Iya, sok pungkan pasikeun tuh ka PRT. Abdi mah ek ngadata euceu, lain ek minta bata. Nya sok tuh butuh bata mah jeung bikin tungku lain. Ngadata euceu, ngadata yeuh. Nya sok tuh bade eta mah bade dicandak mah. Ah, hajeri euceu, ngadata lain minta bata.
nya sahur ece ge sok tuh canak tuh batana tuh. Ayo opat deui. Kemari sensasi itu tuh sensasi sarkem. Ara ampun, ece mah ngadata. Karunya si Epon bisa ngadata si Atem mah, bisa teu nyambung. Kemari. Ngadata. Pon geus Ya, tujuh, ah. ngomong. Saya ngomong juga. Lain bata ngadata Pak RT cenah titah ngadata, ieu kabeh ge titah ngadata. Lain eueuh wae artinya geus ngadata, lain bata ceuk ngadata. Pan tadi ge urang geus ngomong hayang bata mah tuh na itu aya bata sensasi sarkem kamari bisa ngedik nyentuh pujekeun mais lauk. Ngadata ieu ngaran urang ge aya na ieu Udah cokotkeun butuh bata barang hiji. Ya, Butuh bata butuh iya, dua. tempok ngadata lain bata mah aya. Ngomong atuh ti tadi Oh, bata iya, data gitu. Ini sok ripuh ibu ieu mah. Terus Neng, teuing ngajelaskeun ti tadi ah. Ari ece ngomong kita tadi ece we. Neng teu ngajelaskeun tulis. Karena ece saha? Atem gelis. Nah, di mana gelis? Nah, ini teu Terus oge. ece Urut oge. Atem doang we. Kemana ya teh? Atem gelis apa atem Atem doang? gelis, apana ge bogoheun kene ah. Atem doang ceuk. Geus lah kumaha we. Agamana cenah naon? Islam atuh mah nya urang Kristen. Lahir ceuk. 02 04 1990. Tuh, cuma kali 20 tahun ngora kene. Juilah 20 tahun, 50 maron. Bapak lagi bogoheun kene. Atuh da urang atuh eta mah 20 tahun mah. Gelis cek bapak nage. Geus jung ah, geus urusan mah ah. Parakat ah garandeng jung makat ah, makat. Gandeng naon cenah ibi-ibi teh. Neng. Ieu bata jadi moal bata. Tenda bata data. Dasar tegara rumuk jelema teh. Sampurasun. Sampai. Boleh naon, Neng? Ada yang ada tak ece? Mau calon ni ke lapus. Naon, Neng? Keamanatan ku Pak RT tidak kita ngadata masyarakat. Oh. Langsung we aja. Karena ece saha? Mina. Mina. Tuh meni make ceu. Ah, psikologi atuh ce. Agama naon ce? Islam atuh ceu. Tanggal lahir ce? 13 Maret. Eta geuning bisa menang data si Atam. Nang hese eta we bi. Manehna mah ngabas bata jeung bata we. Ngadata batu mah bata wae eta mah. Ai si Neng kos teu nyaho wae si Atam ditanya naon ngomong naon. Teu ngartieun ce si atuh mah. Oh, liur tuh maneh nanya si Atam. Atuh ce ah ngadata nu lain di urang. Nah, ini Sampurasun. Sampai Nambi. Nambi. Bade ngadata mama Neng. Mangga ada gelak. Bade ngadata mama Neng. Mama aya tuh Neng. Oh, mama lagi. Kemana? Ya, ho, tandur. Yeuy, ieu. Kumaha tuh? Eta herek ngadata mama Neng. Mama ku abdi bisa teu? Bisa. Sebutin ngaran mama Neng. Siti. Agamana naon? Islam. Tanggal lahir. Tanggal Neng. Tanggal 5 Bulan Juli. Tahun berapa Neng? 1993. 92. 93. Di. 92 Tanyakan 93. Balegna sampai 93. Ini kumaha nu benerna ya. 93. Di. 82 Bi. Aya Balik, atuh balik. Aya 93. 83. 93. Mana ini nu benerna ya? 93. Kan mereka kembar, berapa tahun ini lahir indungna beda. Nah, terus si Momot mah oge lahirna tanggal 1 882. 83. 82. Mama nu nyarios. Aku masih Momot udah. 83.
sapan tilu atuh lila tadi itu dong Bu. Geus. Aya tuh Neng, teteh lanjut deui nya. Ayo. Nun. Ayo. Mun ilok sapan tilu. Kapan tilu cik mama gi cerita. Bener. Sapan dua. Kapan tilu. Itu kumaha tuh di data ngomongnya sapan dua. Kembali dalam kolot. Kolot nambah kolot bareng mama. Tuh. Ikmali asin jeung kari ka balung. Mulai dahareun si Udin tebogeun jajanan kamunya. Warung lagi nutup geuning. Cemina. 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 Euy, Cok, naon? mali asin kunaon ieu warung nutup? Nutup ceuk kedengaranna urangna. Hah, geus teu boga modal deui. Minjem atuh Cek, minjem ka Bang. Tangaranna ceuk tangaranna. Minjem tuh ka Bang, minjem 5 juta mah mau modal deui. Keur gering urang teh ceuk gaduh panyawat, lain teu boga modal. Tuh kan cek urang ge minjem ka Bang loba di bank duit. Urang hayang meuli asin, aya asin teh di jero. Eueuh ceuk saep. Tuh kan tuh urang kita boga modal mah minjem ka Bang Cek. Kan saep stokna ceuk, kan balanya deui. Abina keur gering buka heula. Buka heula hayang asin. Nutup kene ceuk. Euy, betul si Udin hayang asin. Engke we isukan, nama nutup kene. Cek urang ge tadi keur beurang teh nginjem ka Bang. Engke ceuk, engke. Meuli asin Cek, jeung kedahareun budak, jeung kedahang bapana. Nutup ceuk urangna keur gering. Oh, gering. Gede panyawat naon Cek? Lieur beuy. Tuh kan cek urang ge pasti katepaan si Meti kamari buduk. Cek urang ge Kita bodoh kamari. bisa nu bodoh gini. Cek urang ge kamari diuk tong deket jeung si Meti katepaan Teu rombongan, ceuk, ieu mah katepaan abi buduk. lieur. Gaduh panyawat Katepaan lieur lain buduk. buduk. Ih geuleuh abi ge tuh boga penyakit buduk mah. Ih geuleuh ieu orang geus balik ah. Iya, balik, ah. Kamari buduk ih. Nom balik. Geuleuh. Gara-gara si Meti. Masa heula di dieu. Coba sawe ini cen kada teh. Ceuk geus. Heeh. Cek aing geus. Heeh. Cek atem geus. Heeh. Cek Mina, Heeh. cek Siti, Saha nu can hiji deui? cek Meti. Oh. Ka mana cen eta teh? Apa atuh? Da tadi ka imah lagi eueuh. Sampurasun. Kampes. Kenalan iya. Masa heula ceuk. Sok. Capek. Lumayan. Sadata ieu teh. Kumaha Neng geus beres encan? Alhamdulillah beres ceuk. Atau kumaha tuh? Kasih atem. Ampun si atem mah Lumbung lagi harese. si atem mah harese. Dige Neng, si atem kan ka warung Ibi dan cik Ibi teh warungna nutup da abi teh itu kene gering kene mana malah ngomong teu boga modal Ibi cenah teh nginjem ka Abang. Tinggal Heeh, tadi ge kalau merekeun bata, batur mah ngadata, eta mah bata wae. Keukeuh jeung keukeuh bata. gitu tadi ge abi ngomong abi gering kurang sehat malah ngomongkeun kita nginjem duit ka Abang malah ngomongkeun cemeti buduk cenah kitu. Nyawa si eta mah pikiranna geus Malah kemana. ngomong orang buduk cenah amit yang boga penyakit buduk. Ini ampun si Atem mah budeg teh kabina. Turunan sasin meni buduk kitu secelina amit-amit ih. Eta habis Lina jeung Neng Epon malah deket jeung si Minah. Si Minah dumuk budug ketepaan si Meti. Bis Lina jeung Neng Epon jeung urang ketong deket-deket tuh jeung si Minah. Si Minah teh budug tadi ge urang ka warung mana. Saha nu buduk aja, abi mah cuman gering biasa teu buduk. Tadi warung main nutup. Gering aja gering, teh saha nu buduk buduk. Kurang sehat. Budug Ya ketepaan maneh si diuk Meti. mah, diuk mah. Wah geuleuh budeg ket jeung si Minah. Si ketepaan budug urang mah. Ambung aja mah Dasar buduk. bibit budeg. Munjung ya cegah. Gering teh budug. Mane budug rorombeheun ketepaan si Meti. Mane kali Lamun dari urang Lina lihat juga ketepaan si Adin kamari kieu mane disebut juga deketin budug. si Meti diukna.
Di mana naon ka dia? Pipilun wae. Cek urang ke si Mina buduk ke tepaan si Meti. Cedek naon ka dia pipilun wae. Info data. Info data. Data pante. Bener. Bener. Ngomongin si Atem, aku udah lawanan nih. Budeg si Atem mah, tadi ge orang gering biasa sebut budug. Biar namanya kelaunan wae mau Kayak mah ngomong ke si Atem mah lalunan nih. Tarik-tarik mah, sok teu nyambung ngomong naon wae. Tuhnya malah ngaromongkeun urang maneh nama. Di mana ngomong kana? Kan budukan, budug. Bibitan. Ampun dah. Dasar budeg. Budeg di bibit teh. Maksud deket-deket itu kamu tuh budug di singkat tepaan budug na rorobeheun kamu tuh tempat Lain. Oh, anu budeg aja Allah. Seminah lain budeg. Gering. Kurang sehat. Geringna budug ke tepaan si itu si Meti. Panas, gering panas, lain budeg. Budeg. Terus pernah bade uwi capek tadi ngadatang wae. Tong deket-deket eta si Mina keur budug. Itu budeg aja. Itu budeg. Biasa. Neng, tadi si Meti ayam tadi data. Tuh kan jika nama beneran budug soalnya teka tinggalian diisuk ibi keluar kasapu nyampaikeun heuseun teka tingali jika nama beneran budug eta jelema. Meureun. Tuh kan cek ibi ge tepak ka si Mina. Tepak si Mina mah kekeliliaran Ente bin, teu budeg abi mah. Si Mina malin budug, si Mina mah gering bodoang, lain budug. Budug dumuk tadi warung mah pikeun kanutupna. Warungna nutup tudugan modal cenah. Tudugan modal. Manehna Nutup teh abi gering ya bin, teu budeg. Tunggu teh gerak balik tuh. Itu budug singkat tepaan gerak balik geus murid. orang kalau ditinggalkan si Apon rek balik enggak, Be? 6. Balik orang mah disebut we budug ku si Atem. Ih malena budug nu mangkat tuh kan kitu tah. Naon? Balik Saeun ari nu budug mah mangkat nungun ngagabung jeung batur. Kage isukan-isukanna jigana nyumput kos si Meti. Gareuleun aing teh hayang boga babaturan bararudug rorombeheun panyakit kampung. Gatu abdi ge ceuk, biar orang di pemerintah. Itu masih Di keamanatan ku Pak RT jeker bantuan di pemerintah meren gitu. Ayo sok lanjut. Gatu abdi ge ceuk, amanatan ku Pak RT, Itu di wae sih. Ayo ulang. Yuk. Ayo sok ayo lanjut. Ayo. Oh, dengan atuh ceuk. Abdi mah rek data lucu, lain ek minta bapak. Nya sok tungkan pasikeun tuh ka PRT palai data eta lagi. Kan ngomong ke debat. Intan nyambung malah sing harulang.